Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Mangle Sedayana kumaha dalamang. Alhamdulillah tepang deui sareng sim kuring Riki Nawawi oge Kang Enca pamimpin redaksi majalah Mangle dina podcast Kingkilaban. Alhamdulillah jirangan anu ayeuna urang majeng kana podcast anu kaopat. Leres nya Kang? Nuhun Ki. Alhamdulillah anu baris dipesek Mangle dina edisi ayeuna atanapi dina jirangan ayeuna nyaeta Mangle nomor 2877 tanggal di kaping 24 dugikeun ka kaping 30 Maret 2022. Seueur pisan seratan anu marundel anu parepel tangtos ieu penting pisan diaos ku para mitra sadayana. Ieu diantarana anu baris diwangkongkeun rekomendasi anu wajib lah diawas ku sadayana. Urang wangkongkeun sareng Kang Enca sateu acan ngawangkong aya panganteur saalit. Urang upami nyorang kahirupan sadidinten tangtos aktivitas teh bakal langkung lancar, langkung genah upami teu aya bangbalu. Kitu teh lain wae individu tapi oge kelompok seperti lembaga atanapi pamarentah. Nah, we Bang Baluh, tangtos seueur pisan diantarana sasalat COVID-19 we anu janten Bang Baluh urang teh. Mung alhamdulillah kadinakeun mah COVID atanapi sasalat COVID-19 teh tos ngawitan nyororot nu katepaanana oge mungkin nyalitan. Atuh aktivitas-aktivitas urang atanapi program lah upami pamarentah mah tos ngawitan ditataharkeun deui. Ieu minangka contoh pamarentah Republik Indonesia we anu aya rencana ngawitan pembangunan ibu kota negara Nusantara anu baris diayakeun di Kalimantan anu tadina baris lumangsung pembangunan teh pertengahan tahun 2020 tapi malah kan kumargi ayana COVID-19 teh. Nah, alhamdulillah ayeuna parantos nyororot COVID-na rencana anu tadina kandeng teh tos ngawitan ditataharkeun deui sawatara minggu ka tukang 14 Maret tahun 2022 pamarentah ngayakeun acara anu kawilang sakral ya kan nyaeta ngahijikeun taneuh jeung cai ti 34 provinsi sa Indonesia sapertos kitu. Nah, tangtosna eta minangka di Jawa Barat. Kalebet di Jawa Barat kanggo buktos ngadukung gitu diadekeunana ibu kota anyar di urang. Nah, ngeunaan taneuh jeung cai tangtos aya makna atanapi aya ajennya kan, aya ajen filosofis. Oge aya sajarahna. Urang oge di Indonesia sering nguping aya frase tanah air. Di Sunda oge aya lemah cai. Tah kumaha Kang eta teh? Pami di urang nya lemah cai dibangun ku dua kecap lemah sareng cai. Kecap lemah memang aya sabaraha hartos nya ti antawisna lemah teh hengker oge lemah. Terus nya lemah teh anu hartosna tanuh atanapi tanah di dinya urang kapandak misalna dina orai lemah gitu nya nyata orai taneuh atau orai lemah teh. Nah, terus dihijikeun ku karuhun urang mah janten lemah cai. Eta teh sarakan, jadi urang mah sarakan atanapi tempat kelahiran. Atanapi disebutna teh Bali Gesan Ngajadi. Memang di urang mah raket pisan upami lemur ya. Lemur teh tara leupas tina cai. Cai kumargi gitu kan yang disebutna ge ngahiji lemah cai ya, pamina bahasa Indonesia mah tanah air. Nah, pami di urang mah 30 pisan lah ya lemah cai teh. Pami dina bahasa Indonesia mah kan populer teh di tahun 1908 nalika aya Sumpah Pemuda nya bertanah air satu cenah eta. Artinya. Tapi upami di urang mah nya 30 kan di zaman mana boa gitu nya. Di zaman sate acan Belanda ka
Indonesia gitu. Eta lemah cai. Itu ki upami perkawis hartos lemah cai di urang mah. Laras. Iya ge nyambung karena isi seratan kan dina rubrik laporan. Judulna teh taneuh jeung cai simbol ngahiji salemah cai. Alhamdulillah Mohon, gubernur urang kan sumping ka ditu kan ka Kalimantan mohon, kanggo nyanggakeun taneuh jeung cai ti sababaraha kabupaten sareng kota di Jawa Barat. mohon ta urang mah ditataharkeun lagi ti anggalna kenehnya. Oh, Margi alhamdulillah. nyenakan taneuhna teh di Jawa Barat mah ti 27 daerah kabupaten kota. Di Mohon. mana-mana nya. Di sadayana we eta mah terus dikempelkeun di gedung sate. Dihijikeun heula di dinya tah. Ya tantos tempat-tempat anu dicandakna, tempat taneuhna, tempat cairna eta anu katinggal atau napi kamanah ku anu nyandakna eta teh ngagaduhan hartosnya. Ngagaduhan hartos atau napi tempat-tempat khusus gitu teu sabarang tempat. Tempat-tempat anu biasana diajenan masyarakatna dicanak taneuhna, dicanak cairna. Terus dihijikeun di gedung sate teh eta. Saterasna kan dicanak ka IKN teh gitu nya Kalimantan. Ku ayana eta kegiatan tangtos aya nu dipiharep aya harapan di antawisna harapan teh tangtos nambah raharjana masyarakat gitunya kan ku ayana eta aktivitas harapanana tangtos kedah langkung ngaronyat lah prestasi gitu di daerah dukin ka nasional lah. Mohon. Eta anu pangetan no anu kedah kayak kurang eta teh simbolnya simbol ngahijina urang Nusantara anu ya masing-masing orang ngagaduhan budaya karena seler bangsa masing-masing tapi disimbolkeun dina ibu kota anu anyar ayeuna nyata ya kulemah sareng cairna dihijikeun di ditu jantos Nusantara ngahiji tapi tangtos urang ge gaduh harapan gitunya lagi sok sanaos tos dihijikeun tangtos urang teu tiasa mopohokeun lemah cairna masing-masing. Ya, pianti urang emut karena sejarahnya nasional, sejarah Nusantara, urang oge kan emut karena sejarah masing-masing. Urang Sunda ngagaduhan sejarahna nyalira, urang saler sanesnya Jawa, Gorontalo, Minang, sareng sajabina eta ngagaduhan sejarah masing-masing gitu di Papua gitu. Tangtos lain hartosna lebur di dinya mah ngahiji teh sanes hartosna lebur tapi ngahiji dina mangrupi anu warna-warni teh gitu. Laras. Katumpirinya kan. Mohon. Laras. Orang tangtos kedah sadar oge upami hoyong ngahontal negara maju gitunya kan tambih maju ku proses teh kalebat ngawangun ibu kota negara Nusantara oge ieu saur Pak Gubernur dina seratan ieu moal cekap ku waktos anu sakedap hartosna kedah daria teras sabar gitu moal cekap ku waktos 5 dugikeun ka 10 tahun. Leres. Saur Dr. Fahrudin Faiz dina hiji acara mengkaji salah sahiji materi ngeunaan filsafat ku ayana harapan teh orang bakal terus semangat, bakal terus bungah. Nah ku ayana ibu kota anyar oge tangtos aya harapan anyar gitu supaya masyarakatna teras semangat, teras bagja gitu, teras optimis. Sapuk ngahiji eta oge kedah janten emutan sadayana ulah aya anu ngaraos katinggaleun ulah aya anu ngaraos katidarsa gitu nya sapertos kieu pengintannya tangtos upami urang ngaraos aya upami aya anu ngaraos katidarsa atau napi ngaraos tinggaleun wae kan eta kena tiasa wae nyoreang karena selerna masing-masing upami dibaratkeun mah kieu bagi urang gaduh barangkali gaduh putra misalnya terus ke urang tadi abur ya sinengah hiji jeung batur
dina gembungan anu anyar. Tapi upami manehna ngarasa kasisihkeun, ngarasa henteu dipalire, manehna teh bisa balik deui ka inu bapana. Nyoreang deui kana Bapak kaayaan kumaha? di imahna. Nah, tiasa janten bari kan orang moal tiasa pegat sareng memori urang anu asalna ti si seler nyalira. Mohon. Tadi mangsana henteu kacumponan ya harapan-harapanana nya henteu mustahil jantenna engke masih kana aya anu cangcaya kana Ecan ngahijina. saya laras. Ya eta kedah jantan catatan orang sadayana ya. Utamina panginten di dinya mah kanggo para pamimpin, Laras. kanggo ngawujudkeun keadilan teh eta mah gitu. Laras. Kedah adil, kedah walatra nya kan Ya apresiasi mohon. unggal wewengkon moal daerah di Indonesia. Terus oge upami warna-warnina eta henteu tiasa urang panginten dihijikeun nya supados karakterna sami gitu, pasipatana sami. Da eta mah kan urang parantos sunatullahnya benten-benten eta teh. Margi dina benten-benten eta kan kreativitasna ge benten. Laras. Kreativitasna benten, janten kapunjulan daerahna oge benten. Jadi sanusantara teh jadi beunghar kacida gitu nya. Laras. Ayeuna entong ngarep misalna hiji desa hiji kaunggulan, wah eta mah bakal ribuan pisan. Tapi urang mah lamun misalna hiji kota hiji kaunggulan we anu Mohon. dipintenkeunana tos sabaraha ratus kota atau sabaraha ribu kota kaunggulan tah itu nya. Laras. Nyahoan. Ari di Batur kan aya hiji desa hiji kaunggulan nya. Oh, laras mohon. Di sagedengeun eta punitenan ayana rencana pembangunan IKN teh kan. Mudah-mudahan aranya teras ngimutan oge perkawis kabudayaan setempat nah kan. Bahasana mohon sareng budaya-budaya sanesna lah. Mudah-mudahan teras kapiara gitu. Urang oge panginten bakal kabeungharan urang oge ku ayana pusat eta di Anggo tangtos bakal seueur pepernian anu ka eksplorasi lah gitu ya kan. Oh, jantan kabeungharan teh kan salah sungkur kabeungharan anu sifatna materialnya, Laras. tapi oge kabeungharan budayana gitu. Ya eta anu kedah kapiara salawasna. Tadi dinya ngahijina bakal laras-laras ngahiji gitu nya hiji dina hartos tetep Bhinneka Tunggal Ika teh. Da eta kan urang mah sanes lebur jadi hiji anu ngicalkeun basa, ngicalkeun budaya kan begitu. Tapi tetap eta kedah kapiara basa budaya sareng karakter masing-masing anu sae gitu nya. Da intina mah nas-nasna mah atanapi dina dasarna mah karakter masing-masing teh masing-masing etnis teh eta kan medal tina budayana anu tangtos eta teh atos mangrupi proses evolusi anu ratusan tahun bahkan ribuan tahun gitu kan. Tangtos tos kauji gitunya dina paritola gitu ya. Dina karakter tos kauji gitu. Tangtos unggal etnis aya kaulanana masing-masing. Tapi upami ditilik sadayana ge unggul gitu nya. Daya anu hengker ya gitu. Mudah-mudahan oge nambihan karena prestasi sanesna utamana dina bidang sastra we kan tangtos eta objek bakal janten bahan implengan para sastrawan khusus misalnya kanggo kreativitas diimpleng secara estetis kanggo karya-karya anu menarik. Jakarta terus eueuh misalnya tuh karya-karya anu nyarenganana. Nah, kayak di Kalimantan wah bakal seueur oge karya-karya anu bareuneur anu objekna ti dinya IKM teh akan. Mudah-mudahan. Iya, gede harapan katanya dina waktosna aya tempat anyar biasanya kan ngagaduhan semangat anyar oge. Eta anu kedah ka cantik gitu. Sanes mengukur tempatna anyar tapi oge kedahna semangatna anu anyar. Ieu wangkongan numbu oge kan karena seratan anu salajengna dina rubrik tamu
Saur Mohon. Prof Haji Dadang Kahmad anu jantan narasumber dina ieu seratan, anjeunna oge ngagurat handapan perkawis sabilulungan, perkawis kompak gitunya kan, Mohon. utamana orang Islam nalika nyorang pasoalan kahirupan sapertos itu. Mohon. Profesor Dadang Kahmad teh eta guru besar UIN Sunan Gunung Jati. Ayeuna gaduhan pandangan, gaduhan emutan, tapi saur anjeunna aya intina lah nya. Intina mah teu kada hariwang nya. Teu kada hariwang asal umat Islam sauyunan. Eta intina teh mun. Tiasa janten ari masalah mati waktos seueur jujol kalebat anu mata teraosnya karena masing-masing mana umat Islam gitu. Anu kan seueur tudingan-tudingan anu intoleran teh misalnya teras fundamentalis teh rupi-rupi lah tuduhan-tuduhan teh gitu. Tapi da eta mah memang kitunya kahirupan mah aya anu pro panginten aya anu kontra gitu. Tapi upami urangna sauyunan umat Islam sauyunan, urang Indonesia oge sauyunan. Eta hal-hal anu pipacengkadeung nya, anu bibit-bibit pacengkadan teh nya tiasa dikirangan, malih tiasa dileungitkeun gitu. Jadi intina mah tetep urang sauyunan. Luyu pisan lah sareng nya budaya urang oge. Budaya Nusantara oge kitu kan. Gotong royong sauyunan gitu. Nah, anapun memang aya kajantanan gitu, penginan kan aya nama orang teu tiasa hirup sapertos dina kungkungan margi teknologi informasi anu sakieu mahabuna sakieu seueurna gitu kan pengaruh-pengaruh tinu sanes oge kan gampil pisan datang ka urang. Tapi balik deui upami karakter urang na kiat ngagaduhan pasipatan anu kiat nahan cobi misalnya tegar ya nya moal gampang ka tebak angin gitu moal gampil upami aya saur batur kitu saur ieu kieu moal mari ngagaduhan pancer kahirupan urang nyalira gitu umat Islam mah komo lah ya umat Islam ada ya aya tos kagungan tuturusna anu jinek nya Al-Qur'an hadis sareng anu sanesna. Anjeunna salaku guru besar sosiologi agama laras akangnya jantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah orang Garut kan anjeunna teh urang Limbangan Garut. Alhamdulillah orang Sunda ngelebet deui nya Kang seueur pisan prestasi-prestasi orang Sunda. Salah seorang ketua di pengurus pusat Muhammadiyah. Ayeuna mah ayeuna kan sok di Batawi wae. Mohon seperti itu. Mayuna Ramadan Haji Dadang maparin pepeling lah ka urang ka anu maca urang kedah teras ngaronjatkeun iman sareng sagala rupina utamana dakwah ka saha wae kitu nya Kang. Tadi laras urang kedah teras ngahiji aya pakeman bahasa anu toleh ku urang di surahan runtut rahu sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak kedah kompak teh gitu dina kasayan sareng anu teu kenging hilap urang di mana wae kedah janten tuladeun anu sae gitu. Ieu saya pisan pepeling ti Prof Haji Dadang Kahmad ya kan. Mohon. Dan memang sebenarnya di urang tuladeun ti kaum ti para ulama nya ti para cendekia gitu. Mohon. Kantun panginten urang ya urang-urang tiasa nuladna gitu. Kersa nuladna. Mohon. Da ari contoh-contoh tuladeun mah teu kirang-kirang di urang teh nya kan kantun ngalaksanakeunana gitu. Mohon. Mudah-mudahan dipapari kekuatannya kang ngalarapkeunana nya Kang. Eta mohon. Ayeuna dina media sosial wae anu palalinter anu saroleh di asong-asongkeun kitu tah mung urang aya anu sadar kitu tah
aya nu teu acan seperti itu. Oh, Mudah-mudahan di paparin kesadaran sainganna supados ngalarapkeun teh kasayan-kasayan oh, ti para oh. inohong, para tokoh anu ka ajen saya lah kanggo ditulak kasayanana seperti itu.